Cemu, reka mana? Tarik init gawe, bah. Aduh, abang tara panggihnya, abah teu apal ece geus gawe deui. Alhamdulillah, bah, usia teh geus gawe deui ayeuna mah. Emang enak ece gawe di mana? Di supermarket. Aya kana 5 bulanan mah. Wah, pantesan atuh ayeuna mah kaciri bersihan dibanding baheula. Abah mah tega nyebut Uce bersihan. Teka kumaha ari ece? Nya lamun ayeuna Uce bersihan, berarti baheula teh Uce teh kotoran. Mak, minta duit yang naon atuh tong? Yang bilang layangan. Tong jajan wae atuh tong, pan emak jeung abah teh keur nabung. Nabung yang naon gitu, Mak? Emak jeung abah teh boga rencana bulan hareup rek liburan ka Jogja. Otong diajak tuh, Mak. Nya pasti atuh, pasti dibawa maneh mah. Asik. Mak, ai ka dituna naik naon? Naik kereta api we tong, meh gancang jeung murah ongkosna. Otong mah sok aneh ka kereta api teh. Aneh kumaha otong? Eta kereta api ngarendang oge bisa segancang kitu. Komo menang tung, meureun bisa leuwih gancang deui. Cemul, kebenaran aya ece? Aya naon kitu, bah? Abah teh aya perlu ka ece. Perlu naon ari abah? Era Cemul sebenarnya mah. Meni era sagala juga kasaha wae. Kieu ce, abah teh ngajual jimat anti miskin. Pokona mah lu make jimat ieu, wah rezeki teh ngalir. Nepi ka 7 turunan. Har, nah atuh bet dijual. Ce, abah teh butuh duit. Lain pi, ditinggali si Ami asa beki awet ngora. Ya atuh udah diurus, dirawat. Cik atuh bejaan rahasiana. Gampang, Bah, rahasiana mah. Ya, Abah ngarenos cikur. Nah, terus balurkeun kana awak pamajikan Abah. Terus pamajikan Abah teh ngaliwat ka hareupeun Abah. Dijamin, Bah, masih keneh katempo ngora. Soalnya masih keneh bau cikur. Bener teh. Di mana ceneng? Jalan-jalan atuh ca, manya eleh ku tiang listrik. Nya kumaha kitu ceneng? Nya tiang listrik oge pan di luar. Manya eca teu ka mana? Nya eca oge yang juga batur ceneng. Nah, tuh kari ulin eca, dauh nu nyarek. Lain nu nyarek. Ari satu eca jalan-jalan oge. Poho eca teh pan jomblonya. Tuh kan pasti ngebahas deui jomblo. Ih lain kitu eca. Apana jelema teh diciptakeun ku Allah teh berpasang-pasangan. Nya terus kumaha kitu ceneng. Nya lamun jelema awo pasanganna curiga eta teh lain jelema. Kunaon ce ngahulang kitu? Keur mikiran hirup ca. Mikiran hirup kumaha deui atuh ce? Kan ece mah puguh hirup geus ngeunah. Katempona we jiga nu ngeunah padahal mah pece teh asa dosa kumaha kitu ce? Ya kan salaki anu ayeuna mah meunang ngarebut ti batur. Oh ece teh kapikiran jadi pelakor. Nya ca kapikiran wae. Kapikiran kumaha kitu ce? Sok we geura ece pasti apal. Lamun awewe disebutna tulang rusuk, lamun lalaki disebutna tulang punggung. Tah ayeuna lamun pelakor disebutna tulang naon? Tulang kering merencek. Bah, tadi otong ngobrol ning si emak. Yang ngobrol ke naon gitu tong? Cenah mah bulan hareup rek liburan ka Jogja. Oh, nya tong matak ti ayeuna kukumpul duit. Nya, Bah. Nya matakna duit teh urang tabungkeun, jang ke ongkos jeung biaya liburan di Jogja. Siap, Bah, setuju pisan. Tong, kabayang abah mah kete urang jajan di angkringan.
Naon bah angkringan teh? Eta samodel tempat jajan dahareun. Biasana sok nyadiakeun menu teh manis, gorengan, sate nog puyuh, jeung nasi kucing. Uniknya bah, di ditu mah aya nasi kucing. Nya tong matakna. Abah meni geus yang buru-buru indit ka Jogja. Bah, aya nasi kucing. Kucingna kucing Persia atau kucing garong? Bah, sok aneh ke kereta api teh. Aneh kumaha Otong? Eta kereta api ngarendang oge bisa sagancang kitu. Kok mau menang? Benar. Yuk, keep roll. Action.